Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Usum Mulung. Let's listen up. Usum Mulung. Balantrak teh sok dilarapkeun ka budak toloheor. Ulin ka mana wae. Barudak di lembur kacida balantrakna apruk-aprukan ulin. Jeung ku kolotna oge deui arang dicarek, bisi rek ka leuweung, ka sawah, ka kebon atawa ka walungan teh. Dapon direret tara ieu didenge lamun sakalieun dicarek ku kolot, ulah indit teh. Usum hujan bungbuahan di kebon jeung di leuweung ceuyah kacida lobana. Sabang saning huni, dawet, menteng, buah salam, jambu kancing, jambu batu, jambu air, limus, rambutan, harendong, banara atawa selong, balatak mauragan teu kaala. Atuh keur budak mah ieu teh kasempetan alus pikeun mulung. Nu ngaranna mulung teh sok paheula-heula lamun teu janjian mah. Indit ti imah teh bari mawa baskom leutik atawa rantang keur wadahna. Ari poho mah sok dibuntel wae ku baju. Da puguh kayaan poe keneh sakapeung sok mawa batre keur nyaanganana. Ngan dihurungkeunana tara sagawayah da bisi kanyahoan. Lamun kaberangan mah tara ieu inget kanu batre, belenjeng we init guragiru bisi beakeun ku batur. Bebeunangan rada loba lamun ti peutingna geus hujan sabab baluragan katinggang hujan. Ti beurangna bungbuahan meunang mulung teh di dahar atawa dipetis jeung babaturan. Tampolana loba keneh sok dibawa ka sakola bekel hanaang mun keur istirahat. Beda deui lamun mulung ka kebon atawa ka leuweung, sok tas balik sakola atawa poe Minggu. Da kudu ngahaja atuh ari kanu jauh mah. Ti isu keneh geus badami jeung babaturan rek mulung teh. Kaparengan nu bogana di kebon keneh mah sok api-api ting alak seruk ka kebon teh rek ngalasuluh atawa neangan regang. Eta oge osok diwanti-wanti kunu bogana awas cenah mun maling bungbuahan sok rada disingsieunnan. Dasar budak teu kapok kuding singsieunnan. Sakali mangsa teu kanyahoan aya nu bogana teu katingali. Ngan hol we ngabedega bari ngamang-ngamang congkrang. Atuh buriak barudak lalumpatan sakulampat lampet da sieun katewak. Meureun ti dituna mah nyarek ka barudak kade ulah rek pulang paling barang batur eta teh dosa. Padahal mah baroraah ka maling mulung ti handap ge kunu keked mah dipahing pisan. Nepi ka jalan gede ger we barudak saleuseurian bakat ku soak ku lalampahan sorangan. Hahaha. Sieun euy, sugan teh eueuh pakuwuna. Si Dadan ngomong bari huruh hahareho. Ah wadul maneh mah ninggalkeun sia untung teu ngudag. Didin rada ngambek. Tara ieu jadi pacaduan der deui isukna kadinya deui teuing rek naon atuh. Nganu jelas mah tara ieu aya kacape keur budak mah resep wae nu aya. Bakat ku eueuh da teu boga meureun pangna resep mulung teh. Nya kitu meureun keur budak mah daripada mubazir kunu bogana teu dipulungan mending kumaranehna di dalahar. Kitu mah aya bener napi pikiran barudak teh. Da bener teu meunang ngamubadirkeun harta ka asup dahareun bisi jadi baturna setan. Jeung deui lebar bae dadahareun baruruk teu kamanfaatkeun. Atuhkeun wae ku barudak diasaan mah da moal beak satangkal sugan. Komo bari jeung disodakohkeun mah bakal tambah ngarkahan. Kumaha bae nyieun kahadian mah. Itulah cerita Usum Mulung. Terima kasih sudah menyimak. See you.